Mitra. Ku ayana usum paceklik loba tukang dagang di pasar nu ngalaman pailit. Timimiti tukang dahareun tukang parabot, tukang sayuran tukang pakaian, toko sembako jeung sajabana. Teu cukup kitu bae. Ku ayana usum paceklik teh di pasar ukur ngagimbung ku nu daragang bari jeung eueuh anu meulina. Siga harita kaayaan poe pasar. Nu biasana rame ku nu barang beuli teh ku waktu ayeuna mah sama sakali unggal tukang dagang tara bebeunangan duit. Malah nu puguh mah papada tukang dagang jadi silih anjuk. Tukang parabot butuh beas nganjuk ka warung sembako. Atuh tukang sembako butuh panci nganjuk ka tukang parabot. Pon kitu deui tukang dagang nu sejena. Di juru pasar belah wetan, tukang dagang VCD keur hulang-huleng bangun anu pusing. Tisuk jeput nepi ka harita geus manjing waktu duhur manehna can bebeunangan duit saperak-perak acan. Boro-boro ku meunang duit nu puguh mah manehna dicarekan ku unggal tukang dagang pedah ngagandengan bae ceuli batur. Siga harita manehna keur dicarekan ku tukang pindang. Alek, maneh mah teu solider pisan ka babaturan teh euy. Yah, sakabeh tukang dagang nu aya di ieu pasar keur parusing. Sabab sakitu lobana tukang dagang ari nu balanyana eueuh. Nah, ari maneh kalah senang-senang hiburan, nyetel musik satarikna. Kalah ceuli dewek asa gagangan euy. Jeung rawing deui. Cek Abah Genyot bari tutunjuk ka si Alek anu geus alih profesi tina dagang tahu kana dagang PCD. Atuh trek harita musik teh di pareuman. Sarta sapada harita jep kaayaan di pasar teh jadi jempling. Sanggeus nyarekan tukang VCD. Bah Genyot gancang balik deui muru daganganana. Ngan kaget pikeun manehna sabab harita kasampak aya meong keur jongjon nyatuan pindang bandeng. Pudig-dig Bah Genyot teh nafsu lain dikieuna. Keur mah can meunang duit, turug-turug harita teh pindangna di badog meong. Ceg manehna kana sendal capit. Tuluy di amang-amang rek dibaledogkeun ka eta meong. Ari eta meong sadar kana bahaya. Teu tatapasini deui ngan pecir bae harita meong teh lumpat bari mawa kabur pindang bandeng. Atuh Bah Genyot beuki nafsu, becir manehna ge lumpat ngudag-ngudag eta meong. Bari harita teh kadenge manehna cocorowokan. "Woi, tewak, tewak! Eta aya bangsat! Bangsat maling pindang dagangan dewek!" Maksud Bah Genyot mah nyebut bangsat soteh ka meong. Ngan sigana jalma nu aya di pasar salah harti. Katempo kuno araya di pasar, Bah Genyot nunjuk ka jelema nu make kaos beureum. Sabab harita meong teh lumpatna ka lebah jelema nu make kaos beureum. Atuh sakabeh jelema nu araya di pasar teu we nyangka yen nu disebut bangsat ku Bah Genyot teh nyaeta jalma anu make kaos beureum saurang lalaki tengah tubuh. Nu make kaos beureum kaget lain dikieuna. Barang ngadenge loba jelema nyebut bangsat bari nunjuk ka manehna. Atuh saking kusasah ngan dereng-dereng bae manehna lumpat. Bari harita teh angkari bungku babawaan dua leungeuna ngajingjing kantong keresek hideung. Palicet ka ditu, palicet ka dieu. Maksudna mah manehna teh rek miceun salasah bari neangan tempat panyumputan anu buni. Jog harita manehna anyog ka tempat anu rada nyingkur. Atuh reg eta jelema teh eureun. Sarta kasampak di dinya teh aya tukang baramaen keur silaan dekak. Lah kadalah, kabeneran ye. Aya tukang baramaen. Jang miceun salasah, kaos aing rek sina dipake ku manehna. Tah, ku cara kitu pasti manehna nu disangka bangsat. Salamet, salamet. Gerentes eta jalma nu tayalian anu sok ngaku-ngaku Mr. Haris. Atuh gura-giru manehna ngalaan kaos beureum hadiah tina kuis obat cacing. Kaciri we, dina eta kaos lebah dadana aya gambar budak bucitrek. Tuluy manehna teh mikeun eta kaos bari ngomong kieu. "Pak, mere kaos ye. Utuh keneh karek dipake sakali. Sok laan bajuna, urang tutukeran. Kuring nu make baju si bapak. Keun bae rubat rabet oge, kuring mah karunya we ka si bapak. Sapopoe na make baju teh eta deui, eta deui." Ieu tukang baramaen teh ngalieu ka Mr. Haris bari kadenge ngomong kieu. "Beneran ieu teh, Jang?"
Nah bager-bager teuing atuh si Ujang teh. Make daek tutukeran baju sagala. Didoakeun ku Bapak. Muga si Ujang sing jadi tukang baramain anu sukses. Porosot si Bapak tukang baramain teh ngalaan baju nu geus kucel jeung loba tambalan. Tuluy eta baju teh dibikeun ka Mr. Haris. Atuh pon kitu deui Mr. Haris oge mikeun kaos beureumna ka tukang baramain. Satuluyna diparake. Atuh sanggeus tutukeran baju jeung kaos mah, breh duanana teh jadi pangling. Mr. Haris siga tukang baramain, sedang tukang baramain katempona jadi rada ginding. Caturkeun jalma-jalma nu keur ngarudag nu disangka bangsa teh, harita geus anjog kalebah dinya. Barang nempo nu di kaos beureum, kontan salah saurang di antarana aya nu ngomong tarik. Nah, benang sia. Maling naon tadi? Sok, buru-buru pulangkeun. Atawa mending dibawakan wajib. Tukang baramain kaget lain di kieuna. Barang ngadenge manehna dituduh bangsat. Atuh red ka Mr. Haris nuker sila anekak niru-niru tukang baramain. Mr. Haris meletetkeun matana saeutik bari ngiceupan. Tukang baramain teh ngahuleng, manehna teu ngarti di kiceupan kitu teh naon maksudna. Ngan daripada teu ngajawab pisan, antukna manehna pok ngomong. Ke, baruk bangsat? Dewek dituduh bangsat? Teu ngarti dewek mah. Naon alesanana pangna dewek disebut bangsat? Pedah dewek make kaos teu? Jalma nu ditanya teh kerung, siga anu mikir, tuluy red ka baturna. Nu direret harita gancang nyarita. Yeuh Pak, pangna si Bapak disebut bangsa teh, pedah tadi aya anu maling pindang, jelemana make kaos beureum. Persis pisan siga kaos nu dipake ku si Bapak. Nu make kaos beureum teh rarasaan mah eueuh deui, iwal ti si Bapak. Sok gerang aku. Ari Mr. Haris, matana geus kuram kireum we. Sieun bisi tukang baramain balaka, yen kaos beureum teh pamere ti manehna. Gerjongjon kitu, gurudug harita aya nu lumpat ngudag-ngudag meong anu mawa kabur pindang teh. Si horeng teh bah genyot anu tita tadi nuturkeun bae ka mana leosna eta meong. Sarta kadenge manehna cocorowokan bari ngamang-ngamang sendal capit. Eta tewak bangsa lumpat ka dinya euy. Tewak. Ari eta meong teu eleh kitu bae. Ngarasa diudag-udag bae ku bah genyot, terekel teh manehna naek kana tiang listrik. Sarta cleng luncat kana suhunan salah sahiji kios. Atuh reg bah genyot teh eureun. Bari anger manehna ngamang-ngamang sendal capit ka eta meong. Kadenge harita teh manehna nyarekan meong. Dasar meong teu diwarah sia. Kalakuan teh teu robah-robah. Yah, dengekeun ku gegebir sia. Ari maling teh dosa. Nyaho teu? Rap harita bah genyot make deui sendalna anu tadi rek dipake neungeul meong. Para mitra sadaya, sakabeh jalma nu araya di dinya kaasup Mr. Haris olohok ngembang kadu. Barang manehna nyaho, yen anu disebut bangsa teh nyaeta meong anu maling pindang bah genyot. Red Mr. Haris ka tukang baramain anu make kaos beureum boga manehna. Bari manehna teh katempo ngiceupan. Sedangkeun tukang baramain dikiceupan ku Mr. Haris teh manehna gideg. Tuluy koloyong we indit. Siga nama sieunun kaosna dipenta deui. Sedang Mr. Haris nu harita make baju tukang baramain teu wani tanggah anger we sila anekak bari tungkul. Sakabeh jalma nu araya di dinya pating darelek ka Mr. Haris sarta kadenge salah saurang aya nu ngomong kieu. Ih, jalma teh ngora-ngora bari jeung jag-jag ngadon baramain. Awas eueuh deui bae pagawean. Tuluy ditema ku bah genyot. Ulah ngomong kitu euy. Sarua bae baramain oge eta teh pagawean. Yeuh Jang, si Bapak mere sodakoh. Gopek bae nya. Lung harita bah genyot teh ngalungkeun duit 500 perak ka hareupeun Mr. Haris. Ari Mr. Haris anger ngeluk tungkul bari hatena gugulunuk. Cadol teh, aing dianggap tukang baramain. Eta tah gara-gara tukang pindang atah adol. Awas ya, iraha-iraha dibales ya ku aing. Para mitra sadaya, jalma nu ngagimbung di dinya akhirna mah nungtutan arindit ninggalkeun Mr. Haris anu keur sila anekak. Ayeuna urang caturkeun bah genyot, sanggeus gagal newak meong nu maling pindang,
harita manehna gura-giru muru daganganana nu ditinggalkeun. Lempangna setengah lumpat bari ingkud-ingkudan gara-gara tadi inung sukuna 3 truk. Barang jog-anjog ka tempat manehna dagang. Lain deui kagetna pikeun Bah Genjot. Sabab harita tanggungan wadah pindang teh geus eueuh di dinya. Atuh Bah Genjot beungeutna jadi sepa, ret ka tukang PCD kasampah keur nundutan. Sarta ret ka tukang sayur keur kerek nyegrek, hampir sakabeh tukang dagang nu deukeut ka manehna mah keur narundutan. Aya oge anu cenghar teu katempo nundutan nyaeta tukang cukur. Ngan harita tukang cukur teh keur husu nyukur sirah manehna sorangan. Pangna kitu teh sigana mah ku eueuh-eueuhna jalma nu menta dicukur ka manehna. Satulina Bah Genjot nyamperkeun tukang cukur. Susuganan we tukang cukur nempo saha nu geus ngarengked tanggungan pindang boga manehna. Sanggeus aya hareupeun tukang cukur, pok Bah Genjot teh nanya, "Mang, cing susuganan si emang kung si nempo, saha anu maling tanggungan dewek?" Ditanya gancang tanggah, sarta kadenge ngajawab, "Teuing atuh, ti tadi ge dewek mah keur nyoo sirah. Teu ieu nempo anu mawa tanggungan ilaing, mending dicukur bae heula ka dieu. Hitung-hitung pangraris. Ti isuk can aya anu ngadon dicukur. Atuh nyamos euy, dewek teh can bebeunangan saperak-perak acan." Kadenge tukang cukur ngomong kitu, Bah Genjot jadi keuheuh, tuluy ngomong bari jamotrot, "Gandeng lah, kalah nawaran dicukur pisan. Dina nyana oge dicukur paling nganjuk euy. Sarua dewek ge can meunang duit. Turug-turug tanggungan aya nu ngarengked." Cikikik teh tukang cukur kalah seuri tuluy nyarita, "Teteh lah urang sanasib euy. Dewek ge sarua, kursi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. Tadi mantare dewek keur nundutan meureun. Turug-turug tanggungan aya nu ngarengked." Cikikik teh tukang cukur kalah seuri tuluy nyarita, "Teteh lah urang sanasib euy. Dewek ge sarua, kursi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. Tadi mantare dewek keur nundutan meureun." Geus nyaho tukang cukur teu apaleun kanu mawa tanggungan mah, Bah Genjot tuluy indit. Sajajalan mata Bah Genjot trurat-reret ka ditu ka dieu. Susuganan we manggihan tanggungan wadah pindang anu leungit teu pupuguh. Tapi nu katempo ku manehna harita teh ukur tukang dagang wungkul nu keur narundutan. Samalah mah aya anu ngadon sare dina dasaran sagala. Bah Genjot hatena mimiti keuheuh, tuluy manehna nongtoyod lempang teu luak lieur. Keur jongjon lempang, lagadar teh aya meong ngaliwat. Atuh Bah Genjot curing hak, komo barang nyaho yen eta meong teh nu tadi mawa kabur pindang manehna. Kaciri we, dina beuheung eta meong dikongkorongan ku tali sapatu. Reg Bah Genjot teh lempangna eureun, tuluy jejengkean ngadeuketan eta meong anu keur lempang maninga geboy siga nu tenang. Lalaunan Bah Genjot ngudar sendalna. Maksudna mah rek dipake neunggel ka eta meong. Tuluy manehna ngawahan, sendal teh rek dipangpengkeun. Ngan bareng jeung kitu, teu kanyahoan ujug-ujug meong teh aya nu ngagebah. "Hus, hus, hus." Ieu harita meong teh ngaliek ka jalma anu ngagebah manehna. Atuh kontan harita becir meong teh lumpat. Bah Genjot ngarasa kacida keuheulna. Lieuk kanu bieu ngagebah meong, breh katempo eta jalma teh mawa tanggungan boga manehna. Anu tetela eta tanggungan teh geus kosong eueuh eusian. Bah Genjot nyaho eta tanggungan boga manehna teh, dumeh dina dingkulna aya tulisan "Pindang bandeng Abah Genjot mantap tenan." Kebeg Bah Genjot ngagebeg ruas. Komo barang nempo tanggunganna teh kari dingkulna bungkul. Sedeng daganganna mah nyatana pindang bandeng teh geus teu nyesa hiji-hiji acan. Bah Genjot melong ka eta jalma siga nu nyidik-nyidik sabab asa samar kenal. Nu dipelong teh serengeh we seuri. Tuluy mikeun eta tanggungan ka Bah Genjot bari kadenge ngomong, "Top tah, dewek mulangkeun wadah dagangan." Tuh, ari diiderkeun mah pindang teh teu burung beak kudu nganyuk. Siap beungeut Bah Genjot pias. Barang ngadenge pindang daganganana beak dianyukeun ku eta jalma. Atuh bari ngadaregdeg manehna ngomong nyarekan eta jelema, "Kumaha?
baru beak dianyukeun lain teh eling teu ya eta dagangan teh lain boga dewek jadi duitna kudu kabawa ayeuna setorkeuneun kanu boga dagangan hayah pentaan deui pindangna ari teu dikontanan mah ulah nu dicarekan teh serengeh seri deui bari tuluy koloyong init ninggalkeun Bagenyot nu keur nyarekan bari tutunjuk para mitra sadaya ayeuna urang caturkeun tukang dagang VCD barang nyaho Bagenyot geus init mah hatena bunga kulantaran manehna bisa laluasa deui nyetel musik satuluyna manehna milihan VCD nu kira-kira laguna keur ngetop mangsa ayeuna ceg harita teh kana VCD album lagu Ayu Ting Ting satuluyna trek disetel sarta kadenge alunan lagu Alamat Palsu atuh sakabeh tukang dagang nu aya di pasar teh nu keur nunutan oge pating korejat malah anu keur sare dina dasaran oge kuat katigubrag murag kagaruahkeun atuh kaayaan di pasar sapada harita jadi rame deui najan ukur rame kuno daragang dan nu balanja mah teu saurang-urang acan keur kaayaan kitu ujug-ujug lar saurang nini-nini ngaliwat ka hareupeun tukang VCD eta nini-nini teh taya nini uban najan ceuli nini uban geus kurang denge tapi ari ngareungeun aya sora musik mah manehna teh ngadadak eureun leumpangna katempo harita teh tarangna kerung bari dengdek ngadedengekeun musik dedengean teh sada aya lagu awet rajet sigana ieu jalma ngahaja nyetel lagu teh nyindiran ka aing kurang ajar teh sia satuluyna nini uban leumpang muru tukang VCD sanggeus deukeut anak kantawang teh nyarekan tukang VCD bari tutunjuk ku iteuk mangkelu kurang ajar naon maksudna ilaing nyetel lagu awet rajet nyindiran aing sia teh merenya kurang ajar pisan sia ayo ganti laguna tukang VCD nu keur ungut-ungutan nuturkeun irama lagu Alamat Palsu teh harita ngarenjag kaget tuluy nangtung bari melongkan ini uban anu keur nyarekan manehna teu lilapok tukang VCD teh ngomong poporongos ditujukeun ka nini uban naon baruk dewek nyetel lagu awet rajet nu matak tamaan tah ceuli teh ameh teu saliwang ceuk saha ieu lagu awet rajet nini uban katempo ngahuleng tuluy dengdek bari rada nyurang siga anu keur nitenan eta lagu tuluy manehna mere isyarat ka tukang VCD supaya sora musik teh diletikan ari tukang VCD nurut we tuluy sora musik teh diletikan susugana nini uban aya minat meuli VCD itung-itung pangraris harita sora musik teh lain bae diletikan tapi tuluy dipareuman sarta teu lilapok tukang VCD teh nanya ka nini uban kumaha ni hayang nyoba lagu naon sok geura milih komplit di dieu mah sarawa aya tah ieu ye geura ajakan kumpulan lagu koplo ieu nini uban ngalieu ka tukang VCD bari rada nyureng teu lilapok manehna nyarita ngomong naon sia teh wani cucungah ka aing make nyebut koplok sagala hayang diparioskeun sia ku aing turna ngadenge kitu tukang VCD terus bae muncereng sarta ngomong malik nyarekan ka nini uban ae dasar nini gerek ceuli teh geura ku moceng dengekeun sing bener koplo lain koplok nyaho teu koplo teh nu kumaha ditanya kitu nini uban teh ngahuleng manehna bingung kudu ngajawab kumaha da boro-boro ku nyaho naon hartina koplo atuh ngadenge musikna oge asa can ngalaman atuh akhirna nini uban teu kapapanjangan satuluyna manehna rumpu-rampa kana VCD siga anu keur milihan ceg harita teh si nini kana VCD anu sampulna aya gambar Rambo sarta pok nini uban teh nanya ka tukang VCD ari ieu lagu naon jang penyanyi namani gagah kieu cing ajakan jang nini hayang ngadenge sorana alus meureunya siga sora wayang Gatot Kaca semu agem ari tukang VCD heuheulna aya hayang serina aya bari nahan pisirieun pok manehna harita nembalan yeuh ni nu matak ge gaul geura eta mah lain lagu
tapi film Rambo. Daek si Nini ngadengekeun sora bedil wungkul jeung sora jelema pating cerowok. Cikikik teh Nini Uban seuri teuing jeung seurikeun naon. Si Ujang mah ari ngomong teh sok ka mana karep. Nya ge Nini geus kolot. Ari kudu ngadenge suara bedil mah embung. Mun erek ge film anu romantis. Geus lah, tong kapapanjangan. Nini mah hayang ge eta we lagu kasidep Nini. Nya eta ekek paeh atawa balik subuh. Tukang VCD katempo kurung. Manehna bingung ku pola Nini Uban. Teu lila pok nyarita setengah ngabuburak nitah init ka Nini Uban. Geus Nini, ulah sarawa dicabak ari moal meuli mah. Mending balik bae ka ditu, bisi dibunikeun kelong. Ngarasa dititah init ku tukang VCD. Nini Uban hatena madenghel. Sarta tuluy pok manehna nyarita. Heeh, geus lah teu jadi meuli VCD-na oge. Laguna eueuh nu kapake, teu boga ongkoh mesin palagi nyetelna. Koloyong Nini Uban init ninggalkeun tukang VCD. Sanggeus Nini Uban init mah derdeui bae harita tukang VCD teh nyetel musik leuwih tarik batan tadi. Atuh sapada harita kaayaan di pasar teh jadi rame deui. Tukang dagang anu resep kana musik mah loba anu ungut-ungutan nuturkeun irama musik. Malah lain tukang dagang wungkul anu gandenge musik teh. Harita saurang lalaki kolot nu keur lempang oge kuat ka lempangna teh engklog-engklogan. Bari sungutna runyam renyom nuturkeun nembang siga dina VCD. Eta lalaki kolot teh ujug-ujug eureun. Barang ngadenge tukang VCD nyetel lagu Datang Untuk Pergi. Red eta lalaki kolot teh ka tukang VCD. Satuluyna manehna nyampeurkeun. Duh, bisaan si Ujang mah mangmilihkeun lagu jang si bapa teh. Mani pas pisan. Ieu lagu teh kasedep si bapa. Si dina rek dijual moal jang. Tukang VCD kerung bari neuteup ka eta lalaki. Teu lila pok tukang VCD teh nyarita. Ari si bapa nanya teh kawas kabolon bae. Nya puguh rek dijual mah. Ngaranna ge barang jualeun. Ngadenge tukang VCD nyarita kitu. Eta lalaki kolot teh ngahuleng tuluy ngodok enong calanana. Maksudna mah rek nyokot dompet. Ngan sanggeus diilik, tetela dompetna teh lepet, eueuh duitan saperak-perak acan. Teu lila pok eta lalaki teh ngomong. Duh, Jang. Nyaan ieu mah yeuh. Lagu wajib si bapa. Pokona ieu VCD kudu kabawa balik. Sabaraha jang hargana? Tukang VCD katempo marah mai beungeutna cenghar. Rek ti kitu kumaha ti isuk jeput manehna can meunang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli VCD. Sabaraha jang hargana? Tukang VCD katempo marah mai beungeutna cenghar. Rek ti kitu kumaha ti isuk jeput manehna can meunang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli VCD. Atuh pok tukang VCD teh ngajawab. Oh, jadilah. Keun masalah harga mah kumaha benerna bae. Ngan biasana kuring ngajual 5.000 perak. Ieu VCD eusina aya 12 lagu. Lagu kasedep si bapa aya dina urutan anu kahiji. Jadi gampang nyetelna. Waku harita ngahuleng ras inget yen harita manehna teh keur teu boga duit. Cacakan indit ka pasar oge sabenerna mah ukur rek refreshing wungkul niiskeun pikir. Red ka tukang VCD tuluy kadenge nyarita. Wah, bener-bener ieu mah yeuh. Lagu kasedep si bapa. Pokona kudu bisa kabawa ka imah. Ngan ieu teh kieu Jang. Terus terang bae si bapa teh keur teu boga duit. Kumaha lamun dianjuk? Ngadenge waku nyarita kitu. Trek harita keneh lagu kasedep waku teh di pareuman. Satuluyna pok tukang VCD teh ngomong. Kumaha? Baruk dianjuk? Ngeunah bae. Kenal ge kakara geus wani nganjuk. Yah, bisi hayang nyaho. Kabeh tukang dagang di ieu pasar keur ngalaman pailit. Unggal poe tara aya nu barang beuli. Kari-kari ayeuna si bapa kalah rek nganjuk. Teu bisa ho. Ulang waku ngahuleng manehna ngarasa bingung. VCD lagu kamumut manehna teh aya kamungkinan moal bisa kabawa ka imahna. Sabab teu boga janga duitanana. Keur ngahuleng kitu, ras manehna inget yen meuli barang teu salilana kudu ku duit. Tapi bisa oge ku cara anu sejen nyaeta tutukeuran barang. Waku susur sasar kana endong baju siga aya nu diteangan. Nyeh manehna nyerengeh seuri barang aya nu kacabak dina endong bajuna.
Nah, iya ya. Pasti tukang PCD bakal bungaheun lamun diajak tutukuran barang. Gerentes wakuwu, bari tuluy nu kacabak dina endong bajuna teh harita dikaluarkeun. Gorehel teh padudan anu dijieun tina bahan tulang. Tuluy harita kadenge wakuwu nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae jang. Kulantaran si bapa keur teu boga duit, kumaha lamun urang tutukuran barang bae? Da harga ieu padudan teh 2 kalieun harga PCD. Jaba ieu mah asli jang. Dijieunna teh tina tulang mau. Tukang PCD kerung bari nempo kana padudan boga wakuwu anu lebah pangenyotna teh geus katempo hideung. Tuluy manehna ngomong jero hate. Alus ari padudan mah. Sigana padudan ditinggal zaman walanda. Geus lah teu naon tutukeran barang oge. Sugan we ieu padudan teh payude dijual. Geus kitu mah pok tukang PCD teh kadenge nyarita daria. Nya geus pa teu naon lah. Sok urang tutukeran barang. Wakuwu kacida bungahna barang ngadenge tukang PCD nya tujuan kana paniatanana. Atuh kontan harita wakuwu teh nganuhunkeun. Duh, nuhun pisan jang. Pokona mah jadi ieu bernostalgia jeung indung budak teh. Soalna eta teh lagu kenangan basa si bapa bobogohan jeung indung budak. Yeuh atuh nyarenkeun padudan, si bapa geus teu ngaboga-boga. Song padudan teh dibikeun ka tukang VCD. Atuh gap ditampanan, pon kitu deui tukang VCD, gancang mikeun piringan CD ka wakuwu. Ngan sigana tukang VCD teh boga panyakit limpeuran. Harita manehna salah mikeun CD. Nu sakuduna dibikeun teh CD anu eusina lagu kasedep wakuwu, ari prakteh manehna mikeun piringan VCD film perang. Nya ari cangkang nama koleksi lagu-lagu dangdut tempo dulu. Tapi eusina mah piringan CD film perang serial Rambo. Sanggeus duanana ijab kabul. Leos wakuwu indit lempangna semurusuh ku hayang-hayangna gancang anyog ka imah. Teu kacatur di jalana. Wakuwu harita teh geus anyog ka pakarangan imahna. Hawar-hawar kadenge ku manehna pamajikanna keur karaokean lagu dangdut lawas. Serengeh wakuwu teh siri sorangan. Tuluy manehna ngomong ngagrendeng. Wah, kabeneran ye. Pamajikan keur karaokean. Pokona ayeuna ku aing rek diajak mulangkeun paninengan ku lagu Datang Untuk Pergi. Pasti manehna moal teu leweh saking ku kagagas. Harita keur jaman bobogohan mun diapelan teh manehna sok haharidingan lagu eta. Pokona mah pasti leweh lah. Gancang wakuwu ngurupanto imah nu kabeneran molongo saeutik. Kalayan teu salam-salam acan bus manehna asup. Keteyep, keteyep. Harita wakuwu teh lempang lalaunan nyamperkeun satukangeun pamajikana nu keur ngahaleuang bari nyang hareupan layar TV. Sanggeus deukeut ngan krewak bae harita wakuwu nangkep pamajikana. Kuat ka pamajikana harita teh ngarenjag sarta jep sapada harita jempe. Jag wakuwu kana remote tuluy lagu karaokean teh harita dipareumah. Ari pamajikana manehna colohok bengong nempo polah wakuwu sarupa kitu sarta teu lila pok nyarita. Kunaon ari si papi? Mamih keur nyanyi kalah kaganggu? Aya naon ieu teh? Datang-datang nangkep. Berang keneh bari naoge? Serengeh wakuwu seuri sarta pok nemal. Duh, mami. Poe ayeuna papi teh kacida bagjana. Pokona papi bade ngajak si mami nganjang ka alam katukang mangsa urang bobogohan. Cing, papi bade naros. Kapungkur basa urang bobogohan. Pami-mami diapelan ku papi, mami sok ngahariring lagu naon. Hulang pamajikan wakuwu teh ngahulang, inget-inget lagu kasedep manehna baheula. Teu sabaraha lila nyeh manehna seuri, lieu ka wakuwu tuluy pok nyarita. Oh, mami emut ayeuna mah. Nya eta lagu Datang Untuk Pergi. Nya tah lagu eta? Ari kitu kunaon pi? Cakakak wakuwu seuri bakat ku ngarasa sugema. Tah, muhun lagu eta Datang Untuk Pergi. Ayeuna papi bade ngajak mami mulangkeun paninengan atawa cek barudak ayeuna mah bernostalgia. Tah, papi gaduh VCD na ye. Sok geura urang setel. Pokona mami oge bakal kagagas. Siap-siap we sapu tangan kanggo nyusut Cipanon.
Ngadenge Wakuwu nyarita, majar boga VCD lagu Datang Untuk Pergi, pamajikan Wakuwu langsung bae ngarangkul ka Wakuwu, bari kadenge nyarita dumarida. Duh, papi, mami mah asa moal kiat mirengna oge. Eta lagu teh paninengan urang duaan, dina mangsa nuju papacangan. Mata Wakuwu peurembeunta, siga anu keur ngalenyepan caritaan pamajikanna. Kituna teh bari ngomong jero hate. Aduh, bagja yeuh, poe ayeuna. Rek teu kitu kumaha atuh. Tuman sapopoe pamajikan teh gegelendeng bae. Ari ayeuna ngadak-ngadak mesra. Komo engke lamun ngadenge lagu Datang Untuk Pergi. Abong lamun teu beweh bari nangkep ti pepereket. Sot harita pamajikan Wakuwu teh ngalesotkeun tangkeupanana. Satuluyna kadenge Wakuwu cumarita. Tah, ayeuna VCD-na urang gentos kuno ieu yeuh. Kenging tadi meser di pasar. Mahal-mahal oge dipeser we ku papih teh, nepikeun ka saepeun ongkos. Ke, volume suarana urang agengan heulanya. Satuluyna Wakuwu ngagadean volume speaker aktif. Nu dimaksud sangkan lagu teh kadengena jelas. Maklum, ceuli Wakuwu geus rada gembul. Geus kitu mah bus VCD teh diabuskeun kana VCD player. Barang disetel, nu mimiti kadenge teh sora ngaguruh siga angin puting beliung. Tah, ieu teh sora angin ngahiliwir. Tapi kulantaran volume suarana diagengan, janten sora angin ngahiliwir teh kapirengna rada ngaguruh. Cek Wakuwu bari harita teh diukna pagegeye jeung pamajikanna. Sarta duanana melencrong kana layar TV, nu harita katempona siga gambar haseup hideung, nu ngagugulung siga gunung bitu. Jep sora nu ngaguruh teh eureun, sarta teu lila kadenge sora tembakan. Tar, dereded. Beres sora tembakan, ditungtungan ku sora ngajelegur siga nama sora bom. Boom. Ku tarik-tarikna eta sora, kaca imah oge kuat ka euneur. Hulang Wakuwu ngahuleng, manehna kaget lain di kieuna. Nyana habat jadi sora anu teu pararuguh ieu teh. Pan tadi mah basa diacakan di pasar, lagu nu kahiji teh nyaeta lagu Datang Untuk Pergi. Moal kitu patuker mah. Wah, cilaka ya kaya kieu mah. Pamajikan pasti ngamuk, sarta aing bakal dibubudak deui. Kerentas Wakuwu beungeutna mimiti pias. Sora nu kadenge tina speaker aktif harita beuki teu pararuguh. Samalah beuki kadieunaakeun kadenge sora bom ting jelegur. Beak sora bom, ditema ku sora kapal udara, sorana mani ngaguruh matak paur. Atuh kaayaan di imah Wakuwu harita teh jadi geueuman mata keung anu ngadengekeun. Jung pamajikan Wakuwu teh nangtung. Satuluyna melong salila-lila ka Wakuwu. Red kana layar TV, katempo aya gambar jelema lalaki dibengker sirahna make tulisan Rambo. Red ka Wakuwu, tuluy matana molotot. Sarta kantawang teh harita nyarekan lak-lak dasar. Dasar salaki teu uyahan sia. Penipu, pembohong, pendusta. Terus teh pecundang. Kurang ajar sia. Wani-wani bohong ka pamajikan. Hayah, mabur ka ditu. Wakuwu lain deui ngarasa ruasna. Kulantaran manehna sieun pamajikanna nyieun aksi piring terbang. Tetatapasin deui ngan jung bae harita Wakuwu nangtung, dereng-deng teh lumpat kaluar ti imahna. Manehna aya niat rek ngaratangan tukang VCD nu aya di pasar. Maksudna mah rek nempuhkeun gara-gara salah mikeun VCD nu antukna Wakuwu dibuburak deui ku pamajikanna.